Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Murakali sadayana kumaha kaayaan dinten ayeuna? Mudah-mudahan hidup sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Dinten ayeuna patepang sareng ibu urang diajar bahasa Sunda. Hayu urang kawitan. Dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna, urang masih diajar di tema 4 nyaeta tema rupa-rupa pakasaban. Tema ieu teh nyaeta tema terakhir di semester hiji. Aya oge kanggo tujuan pembelajaranana atawa tujuan pangajaranana kanggo dinten ayeuna nyaeta dipiharep siswa sadayana bisa mikawanoh rupa-rupa istilah dina pagawean. Jadi dinten ayeuna urang bakal ngabahas ngeunaan istilah dina pagawean. Dina bahasa Sunda aya istilah-istilah khusus pikeun pakasaban atawa pagawean. Tah ayeuna hayu urang titenan naon wae istilah-istilah pagaweanana. Anu kahiji, istilah pagawean dina bahasa Sunda aya anu disebut dalang. Hidup pasti pernah ngupingnya istilah anu disebut dalang. Dalang teh nyaeta tukang ngalalakonkeun carita wayang atawa pamimpin tina rombongan reog atawa calung. Calung teh salah sahiji mangrupakeun kasenian nu aya di tanah Sunda nya. Aya deui istilah pagawean anu disebut gending. Tah gending teh nyaeta istilah anu dipake pikeun tukang nyieun parabot tina kuningan. Khususna tetabeuhan saperti gamelan. Jadi gending itu adalah istilah untuk orang yang membuat perkakas ya atau alat dari bahan kuningan seperti gamelan. Terus aya deui istilah pagawean anu disebut kusir. Nah, tangtos hidup terangnya ari kusir mah. Kusir teh nyaeta tukang nambangan sado atawa delman. Ari sado mah biasana ku sapi nya pamidelman mah ku kuda ditarikna si keretekna teh. Eta disebatna kusir nyaeta tukang nambangan sado atawa delman. Teras aya deui anu disebut pamayang. Pamayang teh nyaeta sebutan keur tukang ngalalauk di laut ya. Atawa dina bahasa Indonesia mah disebutna teh nalayan. Pami dina bahasa Sunda mah disebutna teh nyaeta pamayang, tukang ngalalauk di laut. Nah, teras ieu aya anu disebut oge pandai. Pandai teh nyaeta tukang nyieun barang tina parabot atawa tukang nyieun barang atawa parabot tina besi nya. Jadi orang yang suka membuat barang atau perkakas atau alat-alat dari bahan dasarnya adalah besi. Eta disebutna pandai. Pandai besi biasanya disebutna teh kitu nya. Terus aya deui anu disebut modin. Modin teh nyaeta sebutan keur jalma anu tukang adan nyaeta disebutna modin atawa muazin nya biasa nama disebutna teh. Tadina bahasa Sunda mah disebutna nyaeta modin, tukang adan.
Nah, teras ieu aya deui anu disebat mandor. Hidup oge pasti pernah ngupingnya Bapak Mandor cenah disebatna teh. Tah mandor teh nyaeta tukang nalingakeun jeung ngatur pagawe. Jadi orang yang mengawasi dan mengatur para pekerja ya disebatna eta mandor. Tah ieu deui aya anu disebat sinden. Sinden teh nyaeta sesebutan keur juru kawih. Kawih itu jadi bernyanyi ya, yang suka menyanyi. Nyaeta disebatna sinden, tapi nyanyina nyaeta nyanyi Sunda nya juru kawih. Disebatna teh sinden. Biasana eta mah ku istri atau awewe nya palakuna teh. Disebatna sinden atau juru kawih. Tah, ieu nu terakhir aya anu disebut paraji. Naon ari paraji teh? Paraji teh nyaeta tukang nyunatan atawa awewe purah nulungan nu ngajuru. Jadi paraji itu yang suka membantu para ibu-ibu yang mau melahirkan ya. Nah, biasanya ada di daerah-daerah pedesaan ya. Kalau di kota sekarang sudah jarang. Adanya di daerah-daerah pedesaan itu ada yang disebut dengan paraji. Barangkali sadayana sakitu wae pangajaran kanggo bahasa Sunda dinten ayeuna. Mudah-mudahan naon anu tos didugikeun ku ibu sareng naon anu tos ku hidep disimak hidep tiasa ngartos sadayana. Hilap kanggo pancena oge dikerjakeun. Hatur nuhun kana paratosanana ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.